Mitra sadaya dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna nyaeta Gara-gara Harta karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ke-23. Atuh salajengna para mitra ka wargi-wargi Mang Jaya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng atuh carios nyambung judulna Gara-gara Harta karangan Bapak Tatang KS nincak bagian ke-23 mugi-mugi tiasa nyugemakeun. Ari kembang cabe naon cenah para mitra? Bolotot kembang cabena. Kembang cabe bolotot para mitra. Mangga atuh nu bolotot. Siga kembang cabe nu bolotot. Siga kembang cabe nu bolotot para mitra. Aduh, gamun nya upami naon teh lada mun bolotot kitu. Upami lada teh seueur teh bolotot. Kembang cabe namina bolotot. Para mitra sadaya dongeng judulna Gara-gara Harta karangan Bapak Tatang KS dina bagian ke-23 urang lajengkeun deui wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Gara-gara Harta. Ieu dongeng para wargi karangan Uwa Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-23. Para wargi sadaya mangga dongeng urang lajengkeun deui carios nyambung judulna Gara-gara Harta. Ieu dongeng para wargi karangan Uwa Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-23 mangga urang lajengkeun. Para mitra sadaya kocapkeun dua poe ti harita. Perkara Neng Yani lamun dianggap nya teh mah maot, diroga halaku ajag bodas teh. Teu kapanggih lamun layona sanajan Kuden Joni jeung ku Sinyoh Pedrik tur dibantuan ku babaturanana oge. Akhirna beja Neng Yani diroga halaku ajak bodas teh ka emper-emper ka kulawarga ajengan dahlan. Samalah nu leuwih ti heula meunang beja teh Mang Odoy basa manehna balik tas mobok galeng. Kalawan harita keneh Mang Odoy cacarita ka kersana ajengan dahlan sareng ka Ibu Hajah Ningsih. Puguh we Ibu Hajah Ningsih ngaranyug. Geus puguh ari Cep Sumarna mah harita teh tuluy ngaharu ngarasa watir ku nasib Neng Yani. Harita Cep Sumarna ngaleos ka tukang nyampeurkeun ka Mang Odoy anu keur tingjarentu jeung si Cipeu samalah biuning oge pamajikanana Mang Odoy aya. Ari Ibu Hajah Ningsih mah nuju netepan lohor di kamar atuh kersana ajengan dahlan di masjid ken. Nepi ka kitu-kitu na nasib Yani teh Cipeu gara-gara bebengok lanceukna cek Cep Sumarna bangun nu keheul ka Den Joni bari katingalina teh bangun lungse. Mohon Kang Asep, nanging sawios lah ulah diangemutan teuing. Pamileres teh mah Neng Yani dugi kangantunkeunana diroga halaku ajag bodas. Mana kitu ge parantos dugi kana patokanana. Jalan sadayana jalmi pada-pada kagungan patokan masing-masing Kang Asep. Rupi-rupi sababmu sababna mah jalmi nu maot teh. Tong bujeng anu sanes sanos patokan abdi ge waluhu alam kumaha mangga Kang Asep. Cek si Cipeu saolah-olah ngupahan Cep Sumarna. Lamun ngupahan teh mah dipalar Cep Sumarna, ulah kateterusan jadi gering pikir. Ari Mang Odoy mangibeja perkara Yani ti saha, Cep Sumarna nanyakeun deui ka Mang Odoy bari ngareret. Ih, tinu ngalangkung Asep. Waktu Mang Wangsul mobok galengan. Sumuhun, malih mah nyariosna teh nyarariosna teh. Sanesa urang dua urang aya kana welasna jalmi atuh istri pameget. Di antawisna aya tatangga Den Joni. Temal Mang Odoy atuh biuning pokna bari ngareret ka Cep Sumarna. Dupi Asep teu menak wartos kitu perkara Neng Yani. Nu matak teu bi ari lain ti Mang Odoy mah. Ongkohan abdi mah tisaprak kadatangan ku Joni jeung si Pedrik teh teu ka mana-mana sabab ieu we ku ibu dicarek init-initan. Nyaeta hariwangeun soneta ingis Den Joni boga itikat goreng ka abdi. Tema Cep Sumarna sajelasna kakara menang beja ti Mang Odoy. Ayo gara-gara teh naon teh? Ieu gara-gara eta biuning. Gara-gara naon ai Cipeu? Biuning ngareret ka si Cipeu. Nya gara-gara na pesta itak inyen.
pesta langsa akhirna barayana ki karta ge naonnya ngajadikeun geuh-geuyan alah itak inyen cenah asoy surasoy kitu. Nah risi barawes pagawean teh ngan hayang heureuy bae make jeung aturan gara-gara itak inyen asoy surasoy sagala barawes. Nya mama nyai pokoknya manyai ambak ka abdi cicipeu kalah seuri keur kitu torojol atuh Ibu Ningsih nu tas netepan lohor teh norojol kalawan naros kacep Sumarna nuju melengung. Asep geus salat lohor parantos Bu dupi kitu aya periogi naon Bu? Teu derek naon-naon nanyakeun bisi can lohor kunaon atuh ngaharuk wae kitu mikiran perkara Neng Yani? Henteu Bu, baler cep Sumarna padahal batin mah mika inget wae kana nasibna Neng Yani. Nya kajeun ari teu mikiran wae Neng Yani mah barina ge. Teu kudu dipikiran bae, mana kitu ge geus tepi kana patokanana. Anggur sidoakeun sing ditarima iman Islamna, dihampura dosa perdosaanana kalawan meunang ganjaran anu salaras jeung amalna. Atuh bisi Neng Yani aya kasalahan ka Asep, kudu dihampura ku Asep. Danya kitu kasebut jelema masok aya wae kasalahanana atawa kahilapanana nya Mang Odoy. Seleresna Bu Haji kasebut jelmi mah sok aya wae sumuhun kalepatanana tembal Mang Odoy. Koloyong Ibu Hajah Ningsih kalebet deui. Samalah cep Sumarna ge teu lila asup ka kamarna. Goloyoh ngedeng bari nangeui sirah bari hate mah tetep inget wae kana nasib Neng Yani. Samalah kasawang moal teu gagarabagan temenan direweg ku ajag bodas. Gerendeng cep Sumarna ngagerendeng jeroeun dadana bari panon ngaheran. Dipikir-pikir manu teuing-teuingeun mah lanceukna we. Geus sidik adina teu suka teu ridho dikawinkeun kanu teu sabangsa teu saagama. Akhirna korban direweg ku ajag. Ngan eta kumaha ari nu ngiwatna sarua kitu direweg ku ajag bodas. Da sapiraku ku ajag bodas digugusur onawan mati imah bapana si Pedri. Yani hampura akang gelis. Teu sangka anjeun baris ngajauhan akang sapapanjang. Anjeun jeung akang silih pika cinta ngan saukur dina impian. Lamun dina impian teh mayan. Tapi sok sanajan kasebut cinta dina impian ge, keur batin akang moal bisa poho ka diri anjeun. Akang yakin tur percaya sanajan anjeun geus aya di alam barja, pasti moal jauh ti sagigireun akang. Kitu dina gerentes cep Sumarna. Delila korejat hudang tuluy kacai bebersih, sabab geus kareungeun nu azan asar. Balik ti cai tura geus make sarung jeung baju bersih, terus init ka masjid samalah bareng jeung si Cipeu katut Mang Odoy. Cag urang tunda ngadadarkeun perkara cep Sumarna nu ditinggalkeun ku Neng Yani. Duka kumaha pikeun ka hareupna kitu deui Den Joni. Sanggeus dianggap Neng Yani korban direweg ku ajag bodas. Oge kumaha ari pependeman nu ti heula kungsi ditapaan ku Den Joni bari teu hasil. Barang atuh para mitra sadaya barang naon eta pependeman teh? Atuh anu disebut harta waris hiji mayit. Mayit saha nu dikubur di eta tempat pependeman, harta waris atawa harta pependeman teh. Mangga buktoskeun bae kumaha ieu carios terasna. Kumaha geletuk batuna kecebur caina. Urang muka heula lambaran carita anyar, kacaturkeun di hiji tempat nu singkur, malah beunang disebutkeun di hiji pagunungan anu arang langka kasabaku jalma. Di dinya aya hiji imah leutik atuh, beunang disebutkeun ge satengah sasaungan. Sedeng anu ngeusianana saurang aki-aki geus nyedek ka pikun. Buuk jeung kumis katut janggot geus bodas, teu beda ti kapas. Atuh janggot sajabana geus bodas teh panjang ampir saseret dada. Kitu deui saurang nini-nini pamajikanna ge sarua geus ampir nyedek ka pikun, tapi masih keneh calangker. Sanajan hirupna saumur-umur aya di pagunungan oge, dua insan teu kurang kudahareun kasebut ku bebeutian mah. Sabab si nini rajin, pepelakan tampolana tara kadahar da puguh nganduaan. Harita oge nini jeung aki-aki teh keur galuntreng we di dapur. Malah si nini gawena teh ngagelendeng bae kanu jadi salaki. Da eta salakina geus kurang reunge teu weleh saliwang. Di mana si nini tarik nyaritana kakara kadengeun ku si aki. Atuh eta aki-aki katelahna aki Joher, si nini katelahna nini Anyen. Nini,
Hari itu si Nyai geus disalinan ku Nyane. Gancang ka ditu atuh salinan. Panyane boga samping jeung kabaya heuk pakekeun ka si Nyai. Kan bae teu alus ge tibatan kitu mah, katingalina rada orat. Ongkohan kami mah neuleun age asa era parada deuleu. Cek Aki Joher nitah nyalinan saurang awewe. Anu keur ngajepat di tengah imah siga keur sare meniti bra naker. Enggeus menang nyalinan barina ge. Tema nini anyen para mitra bari ngasur-ngasureuseun keur ngaliwat kana pariuk. Kumaha sia nini dedengean teh si Nyai di talian? Kunana haon ari sia? Teu puguh-puguh ngadon alian batur sia nini. Geus sidik jelema can eling-eling. Ayo ngadon di talian. Sugan teu nya mah sia nini. Cek Aki Joher salah reungeun. Nya, geus mimiti sia. Geus mimiti abong kena boga ceuli cungkrung sia. Sok salah denge wae. Saha nu di talian teh si Aki? Cek nini anyeng para mitra sadaya atuh siga nu keheul. Nyari si nini. Aya ku bonge-bonge teuing kegebir teh. Cek saha di talian da kami mah lain nitah di talian. Itu si Nyai salinan ulah sina make pakaian anu matak era parada deulina ge deuleu. Pakaian orat kitu. Keur nyane moal ngarasa era. Da keur kami mah ningalina ge lelenyapan atuh. Panon kami ngadak-ngadak meni asal ogor neuleun nu herang mencrang. Sok inget ka nyane baheula we waktu parawan kene. Nya kitu awak nyane ge mulusna mah euy ka wasi Nyai. Nu mata kami teu boleh lengket ka nyane teh. Tapi ayeuna mah lah pagaris bitis biasa kukurayeun. Nya nini kitu tak dage euy kami teh teu kaop ieu. Teu kaop seuri tarik sok aya nu ngalelewe di tukang. Aduh. Aduh. Kikarda aya kadinya ket. Aya onyon deui. Cek Aki Joher kalah heureuy jeung bisa ariku kanu jadi pamajikan nyebutkeun bonge. Sidik manehna anu geus ngeplos teh para wargi pangreungeunna. Para wargi sadaya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Aki Joher kalah kaheureuy jeung bisa ari kanu jadi pamajikan nyebutkeun bonge. Sidik manehna anu geus ngeplos pangreungeunna. Atuh nini anyeng pok nyarita. Dasar aki-aki lepet sia. Kabatur bisa nyebutkeun bonge, sidik ceuli nyane sia, teu bonge anu bonge deuleu. Ya Aki bontong kalah ngacablak sia heugeuh ka ditu. Si Nyai geura panggiadkeun deuleu. Geus inget ku nyane. Tanya kunaon kitu tadi ngadon curi ngaringkuk sisi gawir. Cek nini anyeng, ayeuna mah nyarita rada tarik da ngarah kadengeun ku salakina. Nyari sia nini kawas nu teu ejeun. Di mana aya nu ngajian ku irung sia nini? Nya heueuh deuleu ngajian mah kabeh ge sia ku bibir. Dasar nini sia itak ingan sugan sia mah. Gusti nu Maha Agung matak ara aing mah ngomong jeung aki-aki lepet teh. Piraku ari kudu dilani si lepet onaman mah. Heueuh deuleu si aing ngajian teh ku bibir. Barina ge di mana teuing ngajian sia ku irung deuleu. Yalah, manggeus sia. Montong ngaco wae kawas nu teu ejeun ilaing mah. Make nitah ngajian irung segala. Nah, si Nyai teh sia sales mah gitu. Make kudu dijian irungna. Dasar si itak inyan sia. Cek Aki Joher. Kuniang nangtung tuluy ka jero. Dituturkeun para mitra kunini anyeng. Gek ngariung nying hareupan saurang awewe nu masih keneh can eling-eling. Gap Aki Joher ngarampa kana tarang. Eta awewe tuluy mapatkeun elmuna bari panon rada dipeureumkeun. Aya meureun kana 5 menit na Aki Joher ngajian eta awewe. Kulisik bibirna sungar sengir siga nunahan ka nyeri. Teu lilanya beunta tuluy neuteup ka Aki Joher. Atuh nini anyang nanya. Nyai, kumaha geus inget? Cing ngucapkeun istighfar ari geus inget mah Nyai. Cek nini anyang atuh Aki Joher maira nanya. Siga mah nini anyar mencen nini anyang. Nyai, iya nu hedon kunaon Nyai teh ngadon ngaringkuk sisi gawir. Tadi isuk-isuk ku Aki katingali basa Aki balik ti tampian. Iya Nyai teh tuluy labuh di dinya atawa aya nu ngaganggu ku lalaki teu ejeun.
Dan tadinya ukur make ieu andrawok sapotong kaluhur di kaos. Siga kaos nusok dipake ku lalaki. Nah kumaha kacirina aki ari kaos nusok dipake ku lalaki jeung ku awewe? Kunaon ini? Oh eta bieu ceuk anjeun. Kaos lalaki mah beda jeung kaos nusok dipake awewe. Oh ari kaos nusok dipake ku lalaki mah sia bau lalai keur nyayang. Lamun kaos sok dipake ku awewe seungit rujak cangkudu. Alah ecot. Sok jeung heureuy wae maneh mah. Keur kitu para mitra Nyi Mojang nyarita. Di mana ieu teh Nini? Aki? Tanya Nyi Mojang siga asa dina pangimpian bari rotret ka Aki Joher jeung ka Nini Anyang. Ieu mah di imah Nini ucu. Ari Nini teh saha? Ngaran Nini mah Nini Anyang, Nyai. Si Aki ngaranna Jobred. Jobred. Lain Jobred ketang Joher. Tema Nini Anyang. Kuniang Nyi Mojang cengkat tuluy rarat reret. Siga nu nitenan kaayaan di jero imah Aki Joher. Geus kitu mah segeruk Nyi Mojang ceurik kalawan pokna. Nini usaha abdi dicanakan ieu. Sareng lemur naon ngaranna ieu teh Nini? Nyi Mojang nanya bari ngareret ka Nini Anyang tuluy neuteu. Luka teuing kusaha mah atuh Nyai, Nini jeung si Aki teh nyahoso teh. Tadi we isuk-isuk balik di tampian nyampak Nyai keur ngaringkuk ke sisi gawir. Bari satengah orat. Nyai ku Nini disalinan ku samping jeung ku kabaya. Tema Nini Anyang, sabenerna teu nyaho nu mawana eta Nyi Mojang. Nyaho-nyaho geus aya di sisi gawir. Ari Nyai teh di mana atuh saleresna teh geulis? Aki Joher kakara nanyakeun. Di kota abdi mah Aki. Tema Nyi Mojang ngareret ka Aki Joher. Naon cenah Nini pangdenge teh si Nyai ragrag dina onta? Moal heueuh di urang aya onta. Lamun di tanah suci nya heueuh we loba onta, di ditu di Arab. Di urang mah mana teh teuing aya onta. Nyeh, si eta aki-aki nya lain ragrag dina onta si adeuleu. Aing geus naon atuh? Di kota. Cek Nini Anyang tarik. Kuta Nyai teh di kota. Eta kunaon atuh bet aya di dieu tur ku Aki jeung ku si Nini. Katingali nyampakeun ngaringkuk sisi gawir. Ditanya ge teu nemalan. Duka atuh Aki. Tema Nyi Mojang kalah nyebutkeun duka. Ditanya ku Aki Joher samalah budina ge siga nu ngandung kakeuheul. Nini pangmerekeun cai si Nyai bising hayang nginum. Nya keke urang nyokot heula bari sakalian rek neang liwet sugan geus asak. Cek Nini Anyang tuluy ka dapur nyician cai ente nu geus tiis kana cangkir. Kana cangkir seng leutik kalawan Nyai liwet tina pariuk. Teu lila Nini Anyang ka jero deui kalawan pokna. Yeuh Nyai nginum heula bising tuhureun ti koro. Nuhun Nini. Nyi Mojang nampanan cangkir tuluy nginum. Meni bangun anu aus naker. Cag cangkirna dituna dina palupu. Nini, wayahna kumaha ieu teh geus meujeun lohor kitu wayah kumaha teh? Manggeus geus meujeun lohor deuleu Aki, jungjung ka ditu geura katampian. Tema Nini Anyang. Nyai ke Aki rek katampian heula nya. Keundaya si Nini. Mangga Aki. Tema Nyi Mojang. Jut Aki Joher turun tuluy init katampian nu pernahna teu sabaraha jauh. Hari Nini Anyang harita ka dapur deui nyaitan liwat tina pariuk diwadahan kana boboko leutik. Sajeroning ditinggalkeun ku Aki Joher teh jeung ku Nini Anyang, eta Nyi Mojang ngagerendeng jeroeun dadana pokna bari cumalimba. Nasaha atunya nu mawa aing ka dieu teh mangkaning patempatan sakieu tari iseunana kasebut di pagunungan. Jabauh tatangga pisan estu imah menci lain bobohongan. Geus moal henteu lamun ti peuting camadebna jeung jempling pisan. Cek si Aki mah, cek si Nini diri aing kasampah keur ngaringkuk sisi gawir bari setengah orat. Nah ari pakaian nu dipake ku aing ka mana atuh? Na dirangsadan kitu ku manusa nu mawa aing, tur dipikeun dieu tempat bari aing kakara inget di dieu. Palang siang diri aing digunasita ku nu mawa ka ieu tempat. Kumaha lamun aing hayang balik ka mana jalan da puguh iraha teuing. Aing pernah sumaba ka tempat nu kieu kasebut pagunungan. Tapi keun bae balik-balikanan aing kasarakan, matak picilakaeun. Sapoe dua poe aing ngarumas atawa teu betah cicing di tempat anu kieu.
engke mah moal sugan. Tibatan aing kudu nyerenkeun diri ka manusia kafir malah. Kajeun aing sangsara ngan tetep aing tanda tanya saha atuh nu mawa aing ka dieu. Nanyakeun ka si Nini teu nyaho, da ceuk manehna ge kasampak aing keur ngaringkuk sisi gawir. Kitu gegerendenganana Nyi Mojang kuniang nangtung tuluy nyampeurkeun ka Nini Anyang anu keur malikeun paisan pareng Nini Anyang ngalieuk atuh pokna siga nu reuwa. Para mitra anu mulia, geus kitu gerendeng Nyi Mojang kuniang nangtung tuluy nyampeurkeun ka Nini Unyeng nu keur malik-malikeun paisan Nini Anyang. Parang Nini Anyang harita ngalieuk atuh pokna teh siga nu reuwas. Alah gewel, eta meni gewel. Gewel. Dulu eta itek inyeng. Ampun, kuik. Aduh, kuik. Punten Nyai, aduh. Punten Ucu, aduh. Lain nyarita meni reuwas Nini teh. Disangka ku Nini mah si Aki rek ngarangkod. Aduh, sabab si Aki mah teu kaop ningali Nini keur nongong sok rungkad rangkod. Kawas nu ebel si kasabalan teh. Yap si Deang Nyai. Tapuguh di dieu mah hawana tiis abong kena di gunung. Kerek daang mahnya aya papaisan. Kakara dibalik-balikeun. Tadi Nini mangi suung bulan sagede piring. Sebering seng dipais. Teu make naon-naon ukur uyah we jeung surabung. Cek Nini Anyang. Sawios Nini ulah ngarepotkeun. Cek Nyi Mojang gek diuk dina palupuh anu teu disamakan-samakan acan. Ngarepotkeun naon ari Nyai make jeung ngarepotkeun sagala. Temal Nini Anyang bari ngarongkong piring seng dina boboko. Parang hayam anu keur nyileunglem teh ngagarapak tina sayangna. Atuh Nini Anyang reuwas. Garapak sagewel garapak itu inyeng ampun tuing. Duh Gusti nu Maha Agung. Si Caruseuri siang ngadon ngareuwas ka aing. Sok Nyai atuh geura kadinya. Sok atuh kadinya heug ngagewel kadinya. Ngagewel. Ampun ieu bibir, ngan hayang ngagewel wae. Sok kadinya Nyai ngopi heula. Tah Nini boga gegetuk 2 keureut. Ke dahar mah nya ngadaguan si Aki. Nini Anyang nyuguhan gegetuk sampe 2 keureut. Da puguh Nyi Mojang ngarasa lapar gancang gegetuk sampe dibageak. Ditampi atuh Nini. Nya sae kadinya digewelkeun. Gewelkeun ampun teuing. Ceuk Nini Anyang geus pok deui nyebut digewelkeun. Harita Nyi Mojang meningali ngadahar gegetuk sampe bangun anu ngeunah. Danya kitu kasebut nu lapar mamanggi sampe ge. Meni asa ngeunah asa nikmat. Teu sakumaha lila guru tak Aki Joher datang ta salat lohor. Deukeut tampian sabab deukeut tampian aya paragi salat nyaeta babalean tina awi meunang nyieun Aki Joher. Tah geuning jagaina masih Nyai teh Nini. Ngopi naon tadi Nyai? Cek Aki Joher bari gek diuk sila gigireun Nini Anyang. Gegetuk Aki. Tema Nyi Mojang. Si Nyai mah ditanya ngopi naon ngado nyebutkeun ngabalatuk. Naon ngabalatuk teh Nyai? Cek Aki Joher salah reungeun. Ongkohan Nyi Mojang nemalanana laun. Kudu tarik wae nyarita jeung si Aki mah Nyai. Sabab ceulina geus ngeplos sok saliwang wae. Ya Aki lain ngabeletuk tapi ngagewel deuleun ngagewel tuh sia mah. Ai kami jadi ngagewel deui aing mah. Si Nyai teh keur ngopi gegetuk anu tadi 2 keureut teh geuning. Baru ngopi gegetuk. Nah si Nyai sok ngajar sampe kitu. Kan tenan we osok mah Aki da abdi ge urang kampung. Tema Nyi Mojang ayeuna mah budina marah mah. Ke. Tacan tunyu tanya Aki teh. Ai si Nyai teh saha ngaran teh? Aki Joher kakara nanyakeun ngaran Nyi Mojang. Wasta abdi mah Yani Aki. Tema Nyi Mojang si horeng si mana horeng. Eta Nyi Mojang nu dirawatan ku Aki Joher jeung ku Nini Anyang teh. Neng Yani nu disarangka maha korban direweg ku ajag bodas. Nganduka kusaha Neng Yani dibawana ka eta pagunungan. Saha Nyai pangdenge teh ngaran si Asmadi? Atuh para mitra. Teu umum jeung awewe ngaran Asmadi. Cek Aki Joher para mitra asa sajauh-jauh tina Yani los-los kana Asmadi. Tuh nya cek Nini ge lamun nyarita jeung si Aki mah kudu tarik wae kakara kadengieun. Ya Aki lain Asmadi ngaran si Nyai tetapi Yani. Nyai si gewel. Sidik ngaran si Nyai teh Asmadi deuleu. Ieu mah hayo Udi. Atuh Asmadi jeung Udi mah ngaran lalaki teh.
Lain Asmadi tapi lain Udi ngaran si Nyai Yani. Cek Nini Anyang nyarita tarik si ganu keheul. Oh. Cek kami ge ngaran si Nyai Yani. Cek sa ngaran Asmadi atawa Udi. Jadi ngaran Nyai teh Yani nya. Sumuhun wasta abdi mapun Yani. Teh maneng Yani tarik. Nyi. Geus asak pai suung teh euy. Lamun geus asak sok atuh urang dahar bareng jeung si Nyai. Geus cuma urang jahit heula. Tas meunang malikeun bieu teh. Teh Nini Anyang tuluy ngaluarkeun pai suung kalawan dibuka dina piring seng. Nyai dengan sangu aki-aki manuk kieu we nu teu hararese dicapekna. Yah. Ari lauk kuntul namanya Nini. Sok kadiekeun. Cek Aki Joher atuh Neng Yani ngahuleng. Dume Aki Joher nanyakeun lauk kuntul. Ta ieu Ye lauk kuntul ta sagewel. Gewel. Nini Unyeng nganuna pendil hareupeun Aki Joher. Kalawan curug Aki Joher diasupkeun kana pendil. Ari diangkat curug pinuh ku uyah si horeng Aki Joher nyebut kana uyah teh lauk kuntul, dumeh eta bodas. Delenyu Neng Yani imut kalawan pokna. Nini panyanten abdi mah aki naroskeun lauk kuntul teh. Tas mencit manuk kuntul boro abdi ngahuleng. Si horeng teh uyah geuning. Nya si aki mah nyebut kana uyah teh lauk kuntul Nyai. Dumeh eta bodas meureunan. Sok kadinya Nyai geura dahar bising kaburu beakeun pai saungna suungna ku si aki. Cek Nini Anyang, geus kitu mah bek we dahar, atuh Neng Yani daharna meningali med bangun ponyo ka awahing ku lapar. Ngaso heula ngaso. Para wargi sadaya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Gancangna ieu carita Neng Yani dirawatan ku Aki Joher jeung ku Nini Unyeng teges aya kana sabulana. Katingalina teh Neng Yani siga nu betaheunaker sanajan cicing di pagunungan oge. Ceuk pikirna asa tiis ceuli herang mata. Estu tenang naker. Ngan hate mah tetep we mika inget ka Cep Sumarna meuni teu sirikna ti peuting ka impi-impi ti beurang ka picangcam. Kawasna lamun teu sieun tepung jeung lanceukna anu katelah Denjoni mah jeung Sinyo Fedri geus hayang tepung jeung Cep Sumarna ngan aya kasieun. Sajabati kitu para mitra ku teu weleh jadi pikiran teh kanu mawadirina. Naha kusaha atuh cenah naha kusaha ngan anu jadi sabab musabab Neng Yani aya nu ngiwat teh ajag bodas jeung anjing bisa asup ka tempat nu keur darangsa. Oge pangna teu sadar atawa teu inget teh kunaon naha disirep ku nu ngiwat. Da ari teu inget mah da tas disiksa mah eueuh sangkaan kadinya. Sabab awak teu cecel teu bocel teu bared-bared acan tapi naha bet teu bisa sadar. Cag urang tunda perkara ka aya Neng Yani nu geus tetep tumetep di Aki Joher. Caturkeun Cep Sumarna ti saprak aya bejana Neng Yani korban direweg ku ajag bodas teh. Loba marung kawut, loba hulang-huleng. Da eta pipikiran inget we ka Neng Yani. Kurang-kurang na keur Cep Sumarna jadi gering pikir ngalang layung. Balas mika inget bae ka Neng Yani. Di beberah mah di beberah ku si Cipeu. Meh unggal waktu atuh harita ge para mitra sadaya. Tapi anger we pasemona teu daek berag. Ku dasar kitu dina hiji poe kersana ajengan dahlan sareng garwana nuju rangkat ka uleman pangaosan. Samalah Cep Sumarna dicanak margi aya di bumi masok ngalamun bae. Atuh nu aya di imah ukur tiluan nyaeta Mang Odoy, Bi Uning jeung si Cipeu nu harita keur ngarariung di tukang samalah tas ngararopi. Waktosna kabujeng seep para mitra.